siang pemirsa, patepang deui sareng simkuring Hafiz Safitri dina acara Kilas Warta, Jumat 26 November. Nilai kana Inmendagri nomor 62 tahun 2021 anu kareng dikaluarkeun ditulisian aturan PPKM tingkat 3 di sakuliah Indonesia teh sah dina mangsa lebaran Nataru. Ti 24 Desember 2021 dugi ka 2 Januari 2022. Terbitan PPKM Inmendagri pamanyarna pikeun nyegah lonjakan kasus COVID-19 dina liburan panjang Natal sareng Tahun Baru. Pamanyarna PPKM Mendagri larangan perjalanan. Dina aturan anu aya dina Menteri Dalam Negeri pamanyarna aya larangan anu aya hubunganana pikeun mudik nalika liburan Nataru kalebet banding pikeun ngaleungitkeun homecoming Nataru pikeun anggota komunitas sareng nomaden. Banding pikeun jalma-jalma henteu ngarambat sareng henteu uwi deui ka bumi upami teu aya tujuan anu penting atanawa urgent. Ngencengkeun arus mudik ti luar negeri ka asup buruh migran Indonesia atau PMI pikeun ngaregepkeun tradisi mudik Nataru. 2021 kagiatan ibadah Natal. Kagiatan ibadah jeung hajatan pikeun poe Natal 2021 kudu merhatikeun hal-hal ieu. Pangurus gereja ngabentuk gugus tugas COVID-19 prokes ibadah sareng perayaan Natal dilaksanakeun ku saukur jeung neukeukeun silaturahmi di tengah keluarga dilaksanakeun secara hibrid, nyaeta secara berjamaah atawa secara kolektif di gereja atanapi online. Kapasitas jalma ibadah di gereja maksimal 50% tina kapasitas kalayan. Ngagunakeun aplikasi Peduli Lindungi sareng ngukur kategori hejo sareng konek anu di dina lebat. Sekian wae ti simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.